Dengekeun besti. Geus teu usum ilmu padi pake mah ilmu bagong. Sakirana aya nu ngahalangan, suluduk maju terus pantang mundur lah. Baladageun. Ontohon di tempo-tempo lain mikir geus kolot teh kalah kahayang we nyekek botol. Urang teu peuting di tempo teh nyekek botol. Tuh tempo mah budak leweh keprawengan hayang jajan. Pamajikan rasikoaneun lain ieu mah soloyong ka ditu kos gangsing we mui batur mah hayang lieur teh diubaran ieu mah kalakan siar unggal poe. Emang lamun maneh engke pae ku malaikat bakal ditanya maneh nginum naon. Dengekeun ari sia besti. Ari hirup lamun hayang sehat batin jeung pikiran, ku sia teh boga pikiran teh ulah loba dipake mikiran batur. Sia mah batur balanja jadi pikiran. Batur loba duit, sia mah hate panasan. Hirup mah ulah dipake mikiran batur. Lamun hayang sehat batin jeung pikiran. Sakitu we ti aing mah besti. Baladageun. Sabenerna mah Korea bebrawekan wae teh. Nyeri-nyeri sirah. Tapi ari hirup diganggu wae mah otak teh ngaheng, ngabeleng, lieur. Coba ayeuna kumaneh diomongkeun ka ditu ka dieu, digorengkeun ti A lebihkeun ka Z. Geunah teu. Teu kenah ieu. Coba nu ngomongna mun kitu mah ieu katempo saha-sahana. Da ari saukur ecek mah jatuhna fitnah. Yes. Kadenge kana ceuli mah nya amek we. Coba ieu diantepkeun ka lakar beuki ngalunjak. Disampeurkeun moal baleng ieu geus hoream buru papaseaan teh. Teh ngayang nanaon nya. Meni resep nguruskeun kana hirup batur. Keur nyindirnya. Pi engkeun deui lamun deuk nyindir omat make ngaran. Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Baladageun. Murahan teuing urang kudu saingan jeung mantan maneh mah. Sakirana masih keneh saling suka pada suka, baralikan deui we teu kudu loba drama. Bagong. Baladageun. Sok aya paribasa, awewe mah kudu pinter dangdang. Sameme ku salaki diselingkuhan. Dengekeun. Tong boroning urang ieu anu ciga buntelan bekok ieu, anu ciga muning depan. Sekelas artis ge, nu sakitu cantik, nu sakitu mulus, nu sakitu glowing. Eueuh tapak-tapak perang ieu dina bitisna ge. Anger we tempo salakina riwayatna resep selingkuh mah ieu diselingkuhan. Sabarana diselingkuh mah panyakit, kecuali eureuna teh lamun hirup sangsara. Cek terus. Eueuh, aduh, bener teu. Baladageun. Lamun sungut maneh dipake ngahasut jeung mukakeun ai batur, pake oge irung maneh keur ngambe bau bangkena hate sorangan. Baladageun. Montong sumuhun dawuh hirup mah sakirana maneh ditincak, dihina jeung direndahkeun, tembongkeun tah jati diri sorangan. Bener teu? Baladageun. Aing ge nyaho buah buruk mah bakaragrag. Tapi lamun sakirana ngabauan ka aing, ka keluarga aing, lamun teu dituar tangkalna, ku aing dirabut jeung akar-akarna. Yes. Tapi ieu lain soal tangkal. Baladageun. Dengekeun ari sia besti. Lamun lalaki dina eusi otakna ngan saukur mikirkeun eusi beha jeung eusi cangcut. Moal baleng. Mau diajak mikirkeun tentang masa depan mah ieu. Moal nyambu. Baladageun. Tong sok sundar sindir. Gableg sungut ngomong. Aya kawani datang. Eueuh kawani aja dong. Baladageun. Aing mah tara pulah pilih babaturan mah jeung saha we. Mulai ti makhluk halus, orai berbisa, jeung jelema jadi-jadian. Anu hareupeun suraseuri, tukangan iri dengki. Bener teu? Baladageun. Loba gaya, helikopter ngajengkang, motor standing, entep sendok, colok asbes. Nah, ari tempo asup, sekali keluar, membles. Baladageun. Ari maneh kunaon ontohon sanes dibejaan. Boga pamajikan geulis, pinter neangan duit, nah bet milih siluman careuh nu alewoh kitu. Dipilih menang nu leuwih ku ceplak, menang nu pecak. Kararanteu.
Sa akrab nak maneh jeung babaturan, sa deket nak maneh jeung babaturan, tempo maneh geus teu nguntungkeun, aya waktuna maneh bakal digorengkeun. Bener teu? Baladageun. Maneh deui. Giliran teu gablek duit datang, giliran senang mah ngaleungit jiga jurig. Gigi ka ditu we ka tukang, dek nahaon bari oge ka dieu. Tempo keur susah mah ceurik-ceurik minjem duit. Tempo ku aing ditagih, muririt ngaleungit. Teh sidik mah ciga setan. Sirik. Keur naon urang sirik ka maneh? Ningali kahirupan maneh ge aing mah teu sudi. Ingat, maneh moal bisa cigah urang jeung urang ge teu hayang saeutik oge cigah maneh. Baladageun. Sabucin-bucina lalaki, satia-tiana lalaki, angger satukangeun ieu pasangan mah ngarespon awewe lain, eta mah nu kaalaman. Tapi ieu lain sak omong-omongna da emang fakta. Sabab lalaki mah teu seubeuh ku awewe hiji. Hiji teu beak, loba teu seubeuh. Bener teu? Baladageun. Cik dek nanya ka maneh anu osok ngabohongan kanu jadi pamajikan, anu osok nyumput-nyumputkeun duit ti pamajikan, geus meunang naon jeung geus jadi naon, yeuh geus jadi mobil, geus jadi imah bertingkat, nu aya ge lain beunghar, kalakasan sara balangsa. Baladageun. Waduh, mani cigah teh wajah anu bana aya opat nepikeun kagegerendilan kitu uraha. Aing ge sia teh dibejaan otohon, lamun milih awewe ulah nempogeun sakumpul. Cuma ari sari alewon mah kos asbak batangna loba sia mah. Aya buah huruf didedetkeun, aya engkol buyatak diwawalkeun pantesan ieu deuk buraha ieu aduh si Joni nepikeun ka geuneuk ieu ngebul uyuhan aing mah sia mah. Kacidak. Ari jadi salaki ulah loba nuntut anu jadi pamajikan. Kan bae pamajikan dek sigak kitu oge, dek gendut, dek hideung, dek buri. Da pagawean oge di sumur, di kasur, jeung di dapur. Ulah nuntut hayang geulis, hayang seksi, hayang glowing, hayang bodas. Modalan atuh ku duit, nanaon oge. Ai nuntut bari jeung teu sok jeung duitna. Lamun hayang boga pamajikan geulis, modalan ku duit. Lamun sakirana ngan saukur nuntut tungkul hayang A B C D teu gablek duit, ngajarog. Lamun henteu nyaho eusi hatena aya saha, sah henteuna kudu nyaho eusi jerona cigah kumaha. Bener teu? Baladageun. Aing mah teu sudi boga salaki kaset ai sakirana mumul usaha mah. Jeung percuma gablek salaki kaset ge ari teu becus kana usaha mah. Baladageun. Dengekeun Aisyah besti. Jadi awewe mah ulah gandeng, ulah curak carek. Homo ka salaki ieu ngalarang-ngalarang mah. Cukup imbangi we. Lamun lalaki mah bagor ka awewe, bakal beak duitna. Lamun awewe bagor ka lalaki, bakal loba duitna. Fakta eta mah. Baladageun. Maneh boga dukun, aing mah kun payakun. Maneh make dedemit, ku aing dipake jarur langit. Aing mah jelemana tetegaan, tapi bukan berarti aing teu bisa. Baladageun. Urang mah teu paduli ku penilaian mararaneh ka urang seperti kumaha, edek goreng, edek alus, salira urang teu ngarugikeun mararaneh, lain urusan maneh. Baladageun.